Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya, dipanjangkan umurnya. Video kali ini video lagi dagang kue pukis karena mau mancing musim hujan. Dan kita sambung dengan ceramah renungan ketika orang maut anu dibawa naon. Lamun roh teu suci. Terima kasih, saksikan dan dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung dipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Paparantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageuna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna jauh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus kakersana Kiai Haji Babay, oge kersana Kiai Haji Azizi sebagai guru kula waktu masantren, nyana guru kula, guru nganjang. Nganjangi guru ya guruan, tapi nyana guru nate laku kula laku. Mudah-mudahan para kiai, para asatidz, para qori dipanjangkeun umurna ku Gusti Allah, dipasihan kakiatan ku Gusti Allah, tur dipasihan lalapang dada aparatur pemerintah sipilna militerna. Alhamdulillah dina saha aya sababaraha angkatan hejo aya, angkatan hauk aya. Alhamdulillah berbagai organisasi kaciri kusim kuring halaladi meureun manan kitu GKB ieu ngaku bahwa pangeran teh Allah, ngaku bahwa nabina Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam mengaku bahwa para ulama adalah sebagai lampu jangnya angan. Mentek polisi ngaji, TNI ngaji, keur di dieu mah bilang ngaji. Wabil khusus pisan ieu manusia lupang sepuh-sepuhna anu geus kadaluarsa. Aya di belah katuhun simkuring ieu anu geus eueuh mangpaatna. Tapi alhamdulillah masih eksis. Mudah-mudahan mana bere kuat naon dah. Kalayan ngayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi ieu khususna simkuring umumna urang sadayana tiasa kempal di dieu dina raraga walimatul haul tepung tahun anu kaopat almarhum almaghfurlah Kiai Haji Abdul Halik oge menyusul putrana Ustaz Muhammad Ridwan. Melalui etalah simkuring biasa pendat sareng para kiai di dieu sareng para aparat, para polisi, TNI, kumna, wabil khusus pisan keluarga almarhum almarhum. Anu pada simkuring geus ulah cek simkuring datang deui pamajikan almarhum ieu aju mau kopi datang nyogok maksudnya nyogok. Alhamdulillah nu jelas kersani Gusti malam ieu urang biasa babarengan kembal di dieu. Maksudna ngabesuk ngadoakeun ka almarhum nu geus bali ka lembur aslina. Sering urang dibere pepeling bahwa urang hirup di dunia ngumbara, tapi ngumbara mani habak-habakan poho kaler kidul yang ngumbara teh poho kabali. Padahal manuku urang geus kasaksian guru urang, bapak kolot urang, bapak urang, emak urang. Oma musuh mah loba jasa geus teu dihitung dah mah. Tatangga urang bahkan aya nu anak, aya nu incu geus barali ka lemburna. Ieu ge urang tinggal nungguan, tur nungguan ieu moal kebel di nu paling moal kebel mah nu kolot. Geus moal kebel deui tah mah. Jadi cek perhitungan matematika ge moal kebal deui. Urang doakeun nu kolot mudah-mudahan tereh. Ya Allah. Tapi sanajan dikitu-kitu ge kula sering ngomong mudah-mudahan Haji Pedi jaga sekolot ya supaya ditarekeun. Nu pae urang curug orok. Nah, ieu segat. Aya deui nu maot teh pemuda. Aya deui nu maot teh handapeun anak bae. Heran kula ge. Maksudna teu kanyana. Padahal ngadoa terus bae. Horeng ayatna nu tadi paeng mah horeng lain ku kolot, lain ku gering, lain ku susah, lain ku perang, tetapi ajal idza jaa ajaluhum
la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Di mana geus datang ajal mah teu ngora teu kolot. Teu budak ka awewe teu lalaki mentak urang kudu nempo ka ajal urang ieu aing irasi ajal ieu. Abeh siap-siap. Jeung pae anehna teh henteu tartib. Lamun tartib mah mimiti kakak, mantul kakak adi, terus adina deungeun henteu. Asal geus kakak urang geus aing mah di masjid bae. Emang gua bagian aing ayeuna. Atuh henteu. Masya Allah. Nah ieu urang kuari hirup sabada di alam arwah. Mimiti alam arwah terus kuari urang ka alam dunia alam mulki. Isuk urang ka alam barzakh. Sakedeung kuari urang di alam mulki. Sakedeung kuari di alam dunia. Nuku urang geus kasaksian ratusan bahkan dina pemandangan perang ribuan, Aceh tsunami ribuan, ngitungan batur bae-bae. Hitungan batur bae-bae. Gorengan ge mah ka urang. Pae teh. Urang ge sok hitungan ka gorengan batur bae. Goreng urang tilok hitung. Tak tololna urang. Goreng si anu, salah si anu salah. Salah urang tilok dihitung. Nah eta nu kos ditu jeung bablaon. Kos polisi. Polisi kan. Oh nya mah nuleukeun kasalahan batur, pugunya anu salah. Maksudna ieu keur carita introspeksi dulu. Nupang bahaya-bahayana ketika orang nyaritakeun kasalahan batur, ngoreksi kasalahan batur, kemudian orang teu pernah ngoreksi kasalahan orang, cara kiai tolol ka kiai. Mantep kiai mah panggeulana ka neraka sebenarnya. Mimiti kiai ka neraka, jadi polisi. Jadi polisi. Polisi kedua lah ka nerakana. Lain kiai. Ngan kiai mah keluar polisi teu. Aduh, ieu carita dosa. Pembahaya-bahayana urang hitungan dosa batur, kasalahan batur, ai kasalahan urang teu pernah dihitung-hitung. Tumadak dina ilmu tasawuf mah teu meunang. Ngitungan kasalahan batur kudu urang bae dihitung kasalahan teh merenung. Ke aing ieu ti isuk tadi hudang, panggeulana ka deuleu naon? Oh ping-ping si Mbah. Hiji. Hitungan tak hitung. Tas dale ping-ping malah lain sakadar ping-ping, hajung ngongkong. Eta terus itu introspeksi. Hasibu qabla an tuhasab. Nu jelas urang kabehan teh bakal balik ka lembur nu asli. Anu urang disupri salila hirup di alam dunia ngumbara kita bebekalan jang ka lembur nu asli. Nu mantak ieu kiai ngarajakan ngaji bae ge ka umat. Nu mantak pamarentah ngajakan jujur bae ge ka bangsa. Nu mantak kolot-kolot urang ngajakan bener ge ka keluarga. Ieu teh maksudna supaya urang boga bekal jang balik ka lembur nu asli. Lantaran ieu urang yakin bahwa setelah urang paeh aya alam barzakh, adituna aya alam mahsyar, adituna aya alam akhirat, aya sorga, aya neraka. Tah ngabangun sorga jeung ngabangun neraka teh kuari. Urang kuari teh ka lembur akhirat neuk mawa suluh apa neuk mawa batu bata. Apa hendak ngabangun seuneu mawa suluh ka ditu, apa hendak ngabangun istana mawa batu bata, mawa split, mawa semen, mana deui? Naon deui? Tuh kan nyahoy budak.
apakah orang hendak mawa sana yen sana apakah hendak yen istana dipersilahkan. Lamun kuari orang di dieu nanya bae heulanan. Lamun orang ieu nonton TV ieu keur ngabangun neraka apa ngabangun surga? Sia-sia. Ngeridit ngabangun surga apa ngabangun neraka? Aisyah ngeridit teu? Tarol, orang curug tolol. Iya lalu ngomong. Tuh kan. Masya Allah berbagai-bagai permaksiatan eta teh horeganan urang keur ngabangun. Ketika orang sholat, ketika orang zakat, ketika orang puasa dengan kata simpul ibadah berarti orang keur ngabangun surga. Engke di surga lagi beda-beda. Aya nu istanana agreng pohara, aya nu biasa bae, aya nu RSS. Di surga gitu. Mangga ieu mah teu kapanggih. Eueuh RSS ge eueuh. Di luar surga jeung. Maksudnya antara surga jeung neraka. Ka surga henteu ka neraka henteu. Ya Allah. Nu paling kurang kudu diinget ialah urang bakal balik ke lembur asli. Ketika orang kuari hirup di dunia, Masya Allah karim, kabeh paronjang-ronjang. Ketika neule kendaraan, Masya Allah, eta kijang nu anyar teh lampuna nongtot. Waduh, warat. Terus ngomong bae nya sabaraha duit sia tah? Sabaraha duit sih mun kredit sabaraha bulan, sabaraha tahun. Naik deui, waduh Fortuner. Oh, wah. Terus naik deh mobil anu nyana teh nyawa ngaranna teh. Wah. Nyana teh nyawa ngaran nya mah. Ka mobil teh nyawa bagus bae. Urang lembur atuh ngaranna. Nah, eta kendaraan neuleuh imah, neuleuh pakaian, komo neuleuh urang Karawang. Ah. Masya Allah. Ta eta urang deudeulean kitu bae. Aju ku urang dihayukeun. Urang hanya sekedar sakitu. Kurang diusahakan ya. Usaha yang mobil, usaha yang imah, usaha yang pakaian, usaha yang kawin deui. Hasil paeh satu kitu bakal jadi siksa. Bakal jadi siksa. Tak kurang teu inget ka kos kitu teh. Teu inget ka kos kitu, Masya Allah kari. Padahal urang kuari keur ngabangun. Nah. Urang kuari beli imah. Baju dibagus-bagus, kendaraan, imah, sare ge pohara, make kasurna teh nu buatan pasar kemis teh, inoak, inoak, itu bagus inoak, panas, inoak. Tapi ketika orang maut, Masya Allah, bayangkan kurang. Begitu orang maut, roh orang keluar. Awak kurang dicencerika. Baringkan. Ende tolan, dulur kabeh, ngalayan. Tandian. Bungkus. Kencengkan, pocongkan. Tinyaho eta sasaha. Apakah eta bupati nu kenceng? Yana gubernur leuwih kenceng deui. Polisi leuwih kenceng. TNI. Ai kabeh ieu mah. Kiai sarua. Pocong-pocongkeun. Dipocongkeun. Tinyaho eta letnan, eta jenderal, eta buya, komo kieu RT online. Nges. Dipocongkeun. Masya Allah kan. Dipocongkeun. Bawa ke kuburan. Renungkeun ku urang. Ketika di kuburan nu kamari urang teu meunang salah, kudu aya spring bed ku hari sama keun.
Nu kamari kudu make AC bae. Ku hari boro-boro AC. Ya Allah ya Rabb, saya aya. Kamari mah kudu kelega bae. Kudu tiis bae. Kudu memadai segala lengkap perlengkapan di kamar. Ku hari di jero kuburan. Diuk teu bisa. Sama boro-boro loreng, boro-boro jas, boro-boro jubah. Kain kafan saya renungkeun coba ku urang pangbalikan urang nu asli seperti eta anu kamari komandana siap dan laksanakan siap dan komandan siap dan esok dundan selesai nu kuari buya sia esok selesai eueuh naonan di jero kuburan murid nu kamari ieu ka urang sungkem teh malah nincakan urang anu kamari siapkan nyana anu nincakanana korek pangbalikan orang nu asli. Masya Allah, teu pernah orang direnung. Tetapi lain sakadar eta anu paling bahaya. Jasad mah asal tina taneuh minha khalaqnakum. Tina taneuh balik ka taneuh. Ruh urang asal Gusti Allah balik ka Allah. Kuari urang dipadu kedua, hiji jasmani kedua ruhani. Ketika keluar khurujur ruhanil jasad, ruh balik ke Allah. Jasad mah orang dikubur. Nu paling bahaya ketika roh orang ieu teu suci deui. Allah bisa menerima karena keayaan roh ketika roh suci. Ketika roh teu suci, ku Allah teu diterima, ditempatkeun di tempat anu geus disadiakeun nu ngaran neraka ieu nu kudu direnung ku urang. Masya Allah karim. Nah, mantap kula boga dongeng. Hiji jelema ngaran Ibrahim bin Adham. Nyana keur diuk di sisi jalan. Jol aya panglima. Nanya panglima, "Pak, ya saya mau tanya sama Bapak." Tanya apa? Saya kebetulan ada undangan untuk referensi untuk hajatan. Ada seorang anak buah saya, seorang anak buah yang hajat. Coba di mana tempatnya? Oh, cek Ibrahim Adam. No. Tuh, atuh kaditu ge panglima jeung anak buah. Barangkadinya kuburan. Sia di jelema. Sa panglima kurang ajar. Nuduhkeun panglima ka kuburan, goblok baru jelema. Langsung jana balik deui kadinya. Siksa. Komandan itu panglima langsung disiksa cek puruna Ibrahim bin Adham. Alhamdulillah lagi si panglima kok lagi sikat lagi cek geus carindul ieu ge nyana seuri we lagi stop cek panglima. Ini kenapa kamu ditinju dipukulin kok lagi? Saya sedang merenungkan dulu saya raja. Orang nggak kenal dengan saya yang namanya Ibrahim bin Adham. Emang kamu siapa? Saya Ibrahim. Untuk dipeluk nanti dulu. Saya dulu raja. Tapi ketika saya diberi oleh Allah nur ilahi, ternyata kerajaan itu tidak ada artinya buat saya. Kemewahan dunia nanaonan, keagungan dunia nanaonan, dengan tidak merasakan tidak ada apa terhadap dunia, maka saya selalu merenung terhadap akhirat. Lantas kamu tadi dipukulin kenapa ketawa-ketawa? Dulu waktu saya jadi raja mungkin masih banyak dosa yang belum bisa diampuni oleh Allah. Mungkin melalui dipukulin kepala habis dosa saya gitu. Kalau menuhun dia secaknya cek Ibrahim meureun ieu ku dipupuhan hulu ulah dosa beak kabeh. Tanu mantak beusi aya nu dipupuhan polisi nuhun gitu.
sebenarnya mah nuhun. Atuh dibalik polisi di pupuhan ku urang nuhun deui. Lantaran dosa ieu sebenarnya mah. Asli dosa. Masya Allah. Cek panglima emang Isa Ibrahim langsung dipeluk. Ya Allah ya Rob. Nah cek Ibrahim bin Adam. Anjeun kabehan eker jadi panglima, eker ngajabat jadi penggede, kukula dituduhkeun imah asli itu bakal paeh kadi itu kabeh. Sabaraha balok di dieu, sabaraha bintang di dieu, isuk tidak berarti. Balok dan bintang ketika di dunia, besok ketika masuk kubur, urang embung balok. Bunga bintang isin asup ke jero kubur ketika orang mau balok aja pendi mah dek bawa balok kalapanya nama bloon. Iya sebab boro-boro gak kuburan ketika rek sakarat jelema kuape sadunia merenung cuman satu yang diingat Allah. Dek sakarat maka bege apakah eta presiden, apakah eta menteri, apakah eta gubernur, sekalipun kiai, bung sebut kiai. Sebab beusi nyasarkeun ka kiaian. Hiji be Allah, embung nanaon? Embung neuleuh jabatan, embung neuleuh pangkat, embung neuleuh balok, embung neuleuh bintang, embung neuleuh buya-buya kos itu embung. Kuari nya mah asal teu di Kiai Pendi. Nah ini teman gua cek kan. Tapi lamun mah haji kamu mah haji goblok. Aing geus di kiai cek kan. Ambo, ieu budak kiai jahanam ieu mah. Nah eta lah. Ketika urang geus sakarat kabeh embung aya nu ngilu. Lantaran naon inggis. Sebabnya ieu asli. Kuari mah urang ngomong paeh balagaan isu page teh mah asli. Ketika orang berhadapan dengan asli, yes, itu bisa kukumaha. Berhadapan dengan asli, itu bisa kukumaha. Iya mah asli kan? Ketika malakal maut nangis ayah berbahaya. Masya Allah karim. Itu bisa kukumaha. Assalamualaikum. Malakal maut. Haji Pendi salah. Ayah naon cek Haji Pendi. Ulet tugas kula, dek naon. Nyebut nyawa ih lawaka naon gitu cek walakal maut walaka kredit cadangeuh geus teu bisa kukumaha asli mentak jelema hayang nyaho bagus jeung teu bagus ngadiri hiji hayang resep apa henteu pae sakitu ukuran urang nih hayang ngukur diri urang aing sih bagus apa henteu sih sebenarnya menurut Allah rela apa henteu kapae sakitu bae ukuran terakhir eta hiji eta seluruh ilmu tasawuf jeung ilmu thariqah ukuranna pae lamun urang geus rela basa penyanggakeun sadaya-daya Gusti berarti keur bagus Wacenah eta aya di Jati anu bunuh diri teh eta nyanggakeun goblok teu lain ieu mah tah urang keur tenang tentrem Masya Allah andai kata dicabut nyawa ge mangga berarti keur bagus. Tapi lamun urang ditawaran model kieu mah haji kira-kira mun supaya daek. Nggih, harapan we. Harapan ieu jauh ini. Jauh. Sekali dia mah ini mun supaya siap. Ya, tuh Kuari kia tuh kabeh para emang haji mah hirup baik didinya ngising didinya deh turkan jauh bener aja mah nah iyalah jadi rumah terakhir adalah kuburan urang kuari keur mengenang seseorang anu geus aya di alam kubur di alam barzakh nu antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum lahiqun. Nah urang mah kuari ngan sakur ngomong doang ketika roh urang keluar nyana ngomong inna lillah kula milik Allah
wa inna ilaihi raji'un. Kami balik ke Allah kami. Roh urang ngomong sorak. Kuari mah urang ngan sakadar ngomong ge dititah bae ku Kangjeng Nabi. Roh urang ge ngomong ketika keluar innalillah. Ngaku kabeh. Kabeh ngaku. Jah ulah urang nu mukmin nu kafir ge ngaku. Kafir, Kristen, Yahudi, Konghucu, Buddha. Kabeh ngaku innalillah. Kami nu Allah. Deuk ka mana balik atuh nyan? Wa inna ilaihi raji'un. Kami kabeh balik ke Allah. Nah, tinggal engke urang aslina bisa balik apa henteu ke Allah tergantung amal urang. Maka aya jelema pelit. Dasar pelit. Pelit teh barang bareng. Nyana keur kieu bae da hareupeun ieu mah jol aya nu menta-menta. Begitu aya nu menta-menta maksa. Kulantaran maksa diberelah punya minta duit, dibere duit indit karak ke 10 lengkah babalik deui ulah minta cai atuh cekeuna cai ke atawa kopi atawa susu atawa naon jeruk sebi bere duit kan itu duit si bere minta deui bae itu atuh kula naon bae nu aya kue-kue entah kan itu ini si bere duit sia lain dit kacaritakeun peuting ngimpi teh jelema nu pelit teh. Begitu ngimpi kiamat, begitu kiamat langsung giring, masyar, kebeneran nyana mah pelit ngan salat mah sok. Akhirnya ka sorga. Barang datang ka sorga teh eueuh nanaon di sorgana. Eueuh nanaon? Imah eueuh kadaharan eueuh bubuhan eueuh aing batur mah alalagreng oh Kiai Ajizi geus boga Kiai Giru Babai geus boga kabeh Kiai Ade geus boga Haji Pendi eueuh nanaon ya Allah ya Rabbi nyana lulupakeun ka dieu itu hese eueuh nanaon akhirnya kan nyana bebeja ke pegawai malaikat ayeuna naon ieu surga kok teu sesuai aja nu diucapkeun ku Kangjeng itu cenah cak Kangjeng di surga mah serba aya kok itu batur alalabre kendaraan mewah pakaian indah bidadari nu bereweng buahan boro-boro naon ieu naon boro-boro bubuahan inya sakadar saasup-asup gawe ieu cek malaikat anu asup ka sorga teh eta teh geus untung adapun ngabangun sorga kumaha di duniana lantaran ieu maneh mah teu daek ngabangun di duniana ieu ngan saukur sakieu-kieuna doang ieu ge lahan talahan cak malaikat eta ge kamari be maneh mere duit kanu menta-menta teh tah lamun teu mere duit mah teu boga lahan ieu di sorga ya langsung hudang merenung hudang langsung kieu ya Allah ya Robbi horeng di sorga ge aya pelit mah eueuh bangunan. Tuh bangunan. Tuh, eueuh bangunan, eueuh makanan, eueuh nanaonan, masyaallah. Eta ge nya boga lahan mere teh tah duit ka jelema nu maksa. Di harita nya barahan bae geus terus. Asal anu menta-menta, komo jahe mah. Oh barahana overdosis mah. Pokoknya barahan bagai namu ayah, masya Allah. Akhir hayat jana dibere ngimpi deui ku Gusti Allah. Begitu ngimpi asup deui ka sorga, ya Allah ya Rabb. Bangunanana indah, bubuahan loba dan lain-lain sebagainya mencukupi. Nah cak malaikat, ialah bangunan maneh nu baheula mangan sakadar boga lahan ge ala kadar.
lantaran ngabungakeun ka nu menta-menta. Nah ieu buktina sorga ge saeutik kulantaran kuari mah loba jasa maneh ngabangunna. Nah ieu seperti ieu eta geus digambarkeun model kos kitu ge urang pelit beja. Teu dek barahan teh teu daek pelit bae. Ieu kurang kumaha kula dongeng kanya nangis sering jasa ya kuari kuari teh lain tambah barat tambah pelit. Masya Allah. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang bakal balik ke lembur nu asli. Apakah urang dek ngabangun neraka mawa suluh ti dieu berbagai permaksiatan nuku urang dibangun, atau urang dek ngabangun surga melalui ibadah, terserah. Eta bakal aya rada diserahkeun ka urang kabehan. Nah ngan sing hade urang salila hirup hiji nu paling istimewa hirup mah ulah ngadoakeun jore ka batur teh eta. Lamun geus bisa ulah ngadoakeun jore ka batur geus wali tuh. Ulah ngadoakeun jore sama sekali bagus bae. Kumaha Allah bae. Jelema nu mantap diangkat jadi nabi, mantap diangkat jadi rasul lantaran jenna teh geus jelas nyana teh istimewa. Nu mantap diangkat jadi wali lantaran nyana teu pernah ngadoakeun goreng ka batur. Mantap Allah pernah nanya ka malaikat Jibril, Jibril, nun Gusti, mun maneh dijadikeun manusia ku kaula, mana ada kumaha ibadahna? Ih Gusti atuh nyandakeun sadaya-daya atuh abdi bajadu Gusti teu terang nanaon. Adapun ibadah jeung teu ibadahna ge atuh kumaha Gusti bae. Bagus, Gusti Allah. Tetapi lamun maneh ku kaula dijadikeun manusia, hendak kumaha ibadah maneh? Pilihan mana heula? Hiji abdi mah hendak beberean bae moal eureun-eureun. Dua, nomor kadua kula mandek nulungan bae salila hirup kaul. Tilu kula mandek mengabdi bebeneran ka Gusti moal aya jang abdi. Nomor kaopat? Nomor kaopat abdi mah teu hayang ka surga, teu hayang ka neraka. Tah opat perkara abdi. Tah Jibril nu mandak maneh dijadikeun Jibril ge ku kaula lantaran boga kahayangna seperti eta. Lamun urang tah mun urang nuturkeun seperti eta, urang ge ongkos malaikat Jibril. Minimal ganti ngaran Jibril lah. Tah eta hebat malaikat Jibril. Salila hirup ulama ndek beberean bae. Bupon wae tak boga niat di beberean teh pan ieu mah lain hayangna dibere. Ih itu menang mangi nu sugih. Asal mangi nu sugih bae haju bae nyieun bae nyen proposal. Bangkawarahnya sih. Nah, ieu urang pula ngadoakeun goreng. Baheula di Mesir aya hiji sepasang ustaz jeung ustazah magahan aja susah suami istri susah maisyahna kahirupanana ngan boga kotok-kotokna hiji endogan isuk jual eta bae maisyahna kajana mah geus teu boga nanaon deui bagawena ngan magahan cik bae. Tetapi nyana bisa seserian jeung pamajikanana lempang indah teu pernah bae kadeuleu pas sentrok teh teu pernah pan urang mah di jero mobil ge teu nanya jeung pamajikan hareudang ke jero mobil AC mah AC hareudang sial teh urang curug tolol boga nanaon tapi pangona teh adem ayem ya Allah eta indahnya serta iman tangga kos kitu susah tetapi kadeuleuna halimpu nu ngaraji loba ayalah pamalinya hasut cek pamalingan ieu ustad pangona teu pernah bentrok cek keneh paling koing kotok atuh emang pamalingan mau kos itu intip pas isya paling bawa isuk-isuk teh ngajual endog teh kan si kiai di deuleu bebeja eueuh
Cek pamajikan kak, kotok nage kotok na boro-boro gak jual no kurang, kotok na jangan ku salah kira aja seserian kabeh ge atuh meureunan kotok-kotok nu Allah dicokot-cokot nu Allah ku Allah atuh urang lagi atuh nu Allah ieu lang ge urang paeh ku Allah lah ka cenah geus lah urang upah ieu ulah dalalah tah ngeunaan teh ngadeng kitu nya asana ti isek hate ngeunaan malah aya dicurug moal oh sing jeleger atuh aduh jianana jandela peupeus hiji bae mah ya Allah ya Rabbi masya Allah geus tenang tentrem lantaran jelema malamun pasrah ka Allah janji Allah bakal ditaekeun bakal diangkat diisup doang ka lohor ka asar masya Allah begitu asar aya deui nu mere kotok cak sakawal mah 10 cak sakawal mah 100 ya nama geus tenang-tenang bae tinggal pamalingan ku ari cek pamalingan teh gila sia ustad tinggal ustad pencit bae ja kotok dipencit bismillahirrahmanirrahim malingnya biasa mencit kotok mah bismillah nu anehna begitu kotok dipencit bulu-bulu kotok kabeungeut narempel jalaradu kabeh jadi banget ieu pinuh ku bulu masya Allah cabutan jadi deui harita kene cabutan jadi deui ka dokter terus diberesan jadi deui terus ka dokter terus ka kokolot kieu cabutan jadi deui ka dukun jadi deui ramuan geus diinum geus jarah di dieu teh jadi bae ayeuna kan nyana bingung ieu bulu kotok jadi bae cenah ayeuna nanya lah nyana ka Ba'dul Arifin mun ceuk urang mah wali ahli Allah datang nyana ka dieu Waalaikumsalam naon kula maling kotok kiai sia teh kiai dipaling maksudna cerejekeun teh lah ulah halalin puting teh tak kiai ayo ieu barang dipencit ieu bulu kotok ka dieu ka beungeut geus ka dokter geus ka dukun geus ka nu bisa ramuan jadi deui nah kumaha ieu cenah kene istikharah si kiai teh ka Gusti oh ieu mah penyakit moal cager lamun lain didoakeun jore kudu dipalingna lamun nu malingna lamun nu dipaling ngadoakeun goreng cager lamun encan ngadoakeun goreng mah ieu terus datang ka pae ke maca cager masya Allah itu mah hiji sakitu bae harga satu gitu mah ngutus jangan ngutus supaya ngomong jore kiai lain lain boga kotok oh enggak jadi kotok ke mana maling nyaon teh nu maling henteu kula lamun ngabejakeun nu maling mah teu kudu henteu ieu mah kieu kiai maksudna ieu aya geus nyaho makan kiai deuk kumaha tah deuk kumaha atuh doakeun supaya bugale di ulah sial kiai si kiai masya Allah terus isuk datang deui ka ibuna Bu Haji jadi lain boga kotok boga gitu jadi ku hari yang maling jadi kotokna nyaon teh nu malingna kita urang dia sebenarnya urang mamana ge kajian gerak Allah lain kitu bi aya geus kajawan mah panu malingna bisa dipanggil bisa dinasehatan atau kurang bisa ditarekat nyana nang Allah lempang nage nang Allah maling nage eta teh meunang gerak Allah atuh kumaha Allah bae ngagedean buluna lain cager anu diutus dicarekan goblok sia kamari mah teu paranjang kieu cageuna ye asal beuki bagus bae bulu manjangan ya Allah ya Rabbi geus datang deui ka dieu teh daekeun ngadoakeun goreng masya Allah eta kiai kuat jasa kuat akhirna mah deet nyana datang tadi Waalaikumsalam Isa
Kula nu meuli kotok. Kotok kotok kiai. Oh, masya Allah. Atuh masalah meuli kotok kok. Bulu udah jadi kadinya. Ya iya, jadi kula geus ka mana ieu teh cager-cager. Nah ieu mah di jalan cek kiai anu di anu hiji-hijina cara supaya cager lamun kiai ngadoakeun goreng ka kula. Ya tuh kula ngomong ya kena ngadoakeun goreng mah jeger ka Allah nang Allah. Manjangan deui. Nyana sujud di dinya arti da ieu mah doakeun goreng ya supaya jadi obat teh ieu mah kula mah doakeun goreng kula teh kumaha tah kumaha nu penting kumaha cager ieu mah ngadoakeun goreng ge lain naon supaya kula cager bae ayeuna nyana merenung ka Gusti Allah demi kecageran ayeuna nyana ngadoakeun goreng maksudna mah supaya cager henteu ayeuna naon di hate jang nyager itu ya Allah ya Rabbi hamba Gusti nu maling kotok kula anu kula ieu teu pernah ngadoakeun goreng makin kula teu ngadoakeun goreng makin panjang buluna karunya kula ya Allah ya Rabb ieu jelema nu maling kotok nyanggakeun sadaya-daya kula tersep jasa sabarama dipali ku jelema ieu atuh baleslah Gusti sakumaha pagawean jelema anu maksiat hari teh kene cager cager seponta kiai kotokna parahe kabeh anu tadi teh nang pamere teh lantaran ngagonengkeun goreng ngadoakeun goreng parahe kabeh kotokna dibales tuh jadi eta teh sabenerna mah nyana mu ngagon-gonengan eta mah sakadar ngobatan nah ieu konsep hirup urang dek jadi kiai dek jadi pedagang, dek jadi pemerintah, TNI, dek jadi polisi, dek jadi naon bae. Hiji bae ulah sok ngadoakeun goreng ka batur insyaallah ge. Indah jasa. Dia hirup teh kudu jadi kiai. Untuk kudu jadi kiai kanjeng Nabi berhadapan jeung panglima perang. Apakah kanjeng Nabi tinitah eureun ka panglima jangan teu? Kanjeng Nabi kapanggih jeung polisi, askar. Apakah kanjeng Nabi kita eureun jadi askar? Henteu. Kanjeng Nabi kapanggih jeung petani, sugan kanjeng Nabi nita eureun tani nah henteu. Kanjeng Nabi kapanggih jeung pedagang, sugan kanjeng Nabi nita eureun dagang nah henteu. Ban kanjeng Nabi mah mangga kabeh penting takwa ka Gusti Allah sebab eta lah bekal jambahan balik ka lembur asli. Kurang jadi polisi, sing jadi polisi nu takwa sebab polisi ge bakal paeh. Kurang jadi TNI, sing jadi TNI, nu takwa sebab bakal paeh. Kurang jadi pedagang lah nu takwa sebab bakal paeh. Kurang jadi kiai lah nu takwa sebab bakal paeh. Di kiai kalau nu teu takwa, kiai, begitu di Lampung mana teh, sarua, KTP-na orang pondok itu, sarua. Nah iyalah. Jadi kurang kuari berusaha jadi jelema anu takwa ke Allah dengan posisi anu geus diatur ku Gusti Allah. Kula sok dongeng di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir. Aya seorang tentara datang. Waalaikumsalam. Cek tentara. Kula kabita jasa ka Tuan. Ai gitu. Asana ngeunaheun jasa hirup Tuan mati majlis ka masjid ka imah di majelis ka masjid ka imah ngaji zikir maca kitab ngaji zikir ngeunaheun amat ai maneh naon ulama ieu keur perang melawan tentara Mongol di perbatasan Tuan Syekh Abdul Qadir langsung tungkul tangga seri Tuan Syekh Abdul Qadir buat ting ka sorga heulaan ente daripada murid-murid kula. Nyana kaget. Kok bisa gitu? Masyarakat Baghdad bisa tenang lantaran anjeun menghalangi musuh-musuh. Dengan anjeun berjibaku menghalangi musuh, kiai, dagang, umat tenang dengan memberikan ketenangan bangsa. Anjeun leuwih ti heula ka surga. Tuan Syabdul Qadir geus ulah eureun jadi polisina. Geus ulah eureun jadi tentarana, nu penting tentarana lillahi taala. Neangan coba di Indonesia tentara nu lillahi taala. Coba neangan anu polisi anu tasawuf.
tuh ayah ayo ngomong henteu ayah polisi nu tasawuf mana mah digeleng kahujanan gitu polisi tidur itu aja akhirnya tentara balik deui kan itu dengan semangat anu tinggi ngebejaan ka prajurit-prajuritna jeung ka rekan-rekanna bahwa ternyata jalan surga lain sekedar masjid, jalan surga lain sekedar kholwah di gunung, jalan surga korenganan urang nenangkeun pikiran bangsa umat urang leuwih heula cek Tuhan saya ka surga di atuh kuari kiai bisa cicing di majelis nu ngabangun majelis saha pedagang di mana bisa tenang orang iya anu pangheulana anu bakal boga pris di akhirat engke ieu anu nenangkeun kiai ngaji di majelis teu kahujanan teu kapanasan kan ditanya kiai ya naon gawe di dunia ngaji di mana ngajina majelis kahujanan teu henteu panasan teu henteu nasa ngabangun nang bos mana bosna panggil nah iyalah bos bisa nenangkeun ngaji kiai teu kahujanan teu kaanginan teu kapanasan maka kuari ulah ka kiai anu ka sorga bos lah ka sorga atuh bos lah ka sorga kiai mah malah mah posewat ka neraka iya bisa nenangkeun ngaji bisa nenangkeun bangsa lumantak lamun bener jadi bupati mah gede ganjaran namun bener jadi gubernur gede ganjaran, namun bener jadi tentara gede ganjaran, namun bener jadi polisi gede ganjaran daripada jadi kiai ngariungan hayang berkat doang sih kasih si sayun Allah yang majelma. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah posisi kurang ulah dirobah sebab eta ngatur Allah pasti tergantungan menyangkut ana hikmah aya hikmahna geus urang kalah hikmahna nu penting posisi urang di mana jadilah nu bagus jang bekal jaga balik ke alam barzakh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kos itulah sepanjang hirup urang lamun ngadege zaman Belanda terus zaman Inggris zaman Nippon kemudian zaman kemerdekaan dari zaman kieu bae zaman terus bae ke tenang ke kacau ke hareuda ke tiis ke makmur ke depisit atuh kieu bae lumantak hiji jelema nu tentrem mah jelema nu deukeut ka Allah urusan kahirupan dunia mah diaturna ku Allah jadi saya urang serahkeun ka masing-masingna nu penting urang aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala urang doakeun negara urang mudah-mudahan jadi negara nu tentrem.